Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abi ngaos kana ieu kitab Nasohiul Ibad kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maha welas anu maparing nikmat agung di dunia pikeun sadaya makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparing nikmat pikeun jalma mukmin wungkul. Alhamdulillah ari sadaya jenis puji lillahi eta kagungan Gusti Allah. Alladzi anu ja'ala parantos ngajadikeun Allah al-ilma kana ilmu arfa sifatil kamaliyati kana pangluhur-luhurna pirang-pirang sifat kesampurnaan wa asyhadu sareng nyaksi kaulaan kana saestuna kalakuan jeung tingkah la ilaha ta'ala pangeran anu wajib diibadahan ilallahu angin Gusti Allah wadahu barina sahiji Allah la syarika ta'ala nu ngarencangan lahu ka Gusti Allah alladzi khosso anu parantos nangtukeun Gusti Allah man kajalma sa anu ngrasakeun Gusti Allah min ibadihi ti pirang-pirang hamba anu Gusti Allah bil mathiri kalawan pirang-pirang padamelan anu sae al hikmiyati anu bangsa hikmah wa asyhadu jeung nyaksi kaula anna Muhammadan kana sanyana Kanjeng Nabi Muhammad abduhu eta hambana Gusti Allah wa rasuluhu jeung utusan Allah alladzi anu khosanang tukeun Allahu ka Kanjeng Nabi alladzi anu khosanang tukeun hukaitul ladzi saha Allah Gusti Allah taala barina maha luhur Allah bijamiil kamalati kana sakabeh pirang-pirang kasampurnaan al ubudiyati anu bangsa pangabdian wassalah sareng muga maparin rahmat sallallahu Gusti Allah ala sayyidina Muhammadin ka dunungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad alladzi anu mala aminuhan sallallahu Gusti Allah qalbahu kana manahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jalalihi tina kagungan Allah al-ala anu maha luhur jalla anu maha agung Allah wa ala jeung maha luhur Allah wa ayyana jeung nangtukeun Allahu ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihi tina sifat kasayan Allah al asna anu terpuji pasoro maka janten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masruron eta dibungahkeun mansuron tur anu ditulungan wa ala alihi jeung ka kulawargina Kanjeng Nabi washabihi jeung ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi wasalikina sareng ka pirang-pirang anu mapai kabeh ala nahjihi kana jalan agama Kanjeng Nabi panalu mangka ngarawat itu sadayana khairan kana kahadian wa piron anu sampurna amma badu anapun dina sabada musannif ngucap bismillah alhamdulillah shalawat sinareng salam payakulu maka ngucap sal murtaji anu ngarep-ngarep Kufrul masawi kana panghampurana pirang-pirang kesalahan Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi tegasna Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi hada syarhun ari ieu kitab syarah wadatu awadokeun kuringhu kana ieu syarah alal kitabil mustamali kana kitab anu ngawengku alal mawaidi kana pirang-pirang nasihat lil alamati karangan al-alamah al-hafidh Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad Ibnu Ahmad Asy-Syahiri anu kamasyhur bi Ibni Hajaril al-Asqalani kunami Ibnu Hajar al-Asqalani sumal Misri anu bangsa Mesir taghammada muga nyiraman huka itu Ibnu Hajar sallallahu Gusti Allah taala barina maha luhur Allah birahmatihi kalawan rahmatna Allah amin ya Allah ya rabbal alamin wasama itu jeung ngaranan kuring hukana ieu kitab syarah kana ieu syarah Nasohiul Ibadi kana ngaran Nasohiul Ibad hartosna pirang-pirang nasihat kanggo pirang-pirang hamba pibayani alpadin dina martelakeun pirang-pirang lapad munabihatin pirang-pirang anu ngelingan alal istidadi kana supaya cawis-cawis itu abadi liyaumil mi'ad dipikeun poe pangbalikan wa as'alu sareng nyuhunkeun kaula Allah ka Gusti Allah al-Karim anu mulia ayang pakana yen muga manfaatkeun Allah bihi kana ieu sarah al-muslimina kanggo pirang-pirang jalma muslim wa ayajala jeung muga ngajadikeun Gusti Allahu kana ieu sarah dakhiratan kana jadi simpenan ila yaumidin nepi ka poe kiamah amin bismillahirrahmanirrahim wa tusanu jeung disunatkeun maca bismillah
ingda ibtidai kulli umurin dina nalika ngamimitian saban perkara ghaira muhkiratin anu salian pirang-pirang nuhina pain taroka mangkalamun ninggalkeun jalma hakana maca bismillah bi awaliha dina mimitina perkara atama kang ngadatangkeun si jalma biha kana maca bismillah bi asnaniha dina tengah-tengah perkara bi qaulihi kalawan ngucap si jalma bismillah bi awalihi wa akhirihi ku ngucap bismillah bi awalihi wa akhirihi. Alhamdulillah ari sadaya jenis puji lillahi eta kagungan Allah bikullihin dina saban-saban zaman ai zamanin tegas nama zaman kola anu saeutik au kasura atau anu loba itu zaman wa auqatin sareng dina pirang-pirang waktu wahia ari itu auqat azminatun eta pirang-pirang zaman mahdudatun anu dibates wahia ari auqat min atbi khosin eta setengah tina ngatapkeun lapad khos ala amin kana lapad am wa sholatu sareng ari rahmat Allah ayal atpu tegasna ari kawelasan minallahi eta tetep ti Gusti Allah min ghairihi jeung tilian Allah ala rasulihi netepan ka utusan Allah ila kafatil khalqi nepi ka sakabeh makhluk asyrafil khalqi anu pangmulia-muliana makhluk wa huwa ari itu khalqu kullu ma eta saban-saban perkara aujada anu tos ngajadikeun hukana itu ma insyaallah Gusti Allah taala barina maha luhur Allah ala takdiri netepan kana papasten au jabat atau anu ngawajibkeun itu takdir au jabatu atau anu ngawajibkeun itu takdir al hikmatu kana hikmah wal bariyatu jeung pirang-pirang makhluk ayal makhlukati tegasna mah pirang-pirang makhluk mutlaqon barina mutlak awi allati atau anu tetepil ardi di bumi pahiya mangka ari lapad bariyah min atpil muradifi eta setengah tina ngatapkeun lapad muradif aw min atpil khosya atawa tina ngatapkeun lapad khos alal ami kana lapad am pasayiduna mangka ari jenengan urang sadaya Muhammadun eta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdul khalqi anu pang mulia anu pang utama-utama makhluk kullihim tegasna sakabehna makhluk hadihi ari ieu anu hadir dina manahna musannif al mustahdhirah tegasna mah anu hadir bidihni dina manahna musannif munabihatun eta pirang-pirang anu mepelingan lal istidadi kana yen cawis-cawis liyaumil miadi pikeun tempat pangbalikan ait ta'ahubi tegasna yen cawis-cawis li ajlil waqti rujui karena arah-arah waktu balik ilallahi ka Gusti Allah taala barina maha luhur Allah paina minha mangkasanya eta setengahna tina munabahat ayal munabahati tegasna pirang-pirang pepeling mari perkara ya kuno anu bukti itu mamas na eta dua-dua au zaujaini atawa sajodo-sajodo wa minha jeung eta tetep tina setengahna itu munabahat mari perkara ya kuno anu bukti itu ma sulasian eta bangsa tilu ila tamamil asyara nepi ka sampurna 10 wa jumlatul maqalati jeung ari sajumlahan tina pirang-pirang maqalah mi'atani eta 200 wa arba asyarah jeung 14 al akhbaru ari pirang-pirang khabar khamsatun eta 5 wa arbauna jeung 40 wal bawaki jeung ari pirang-pirang anu sasesena asarun eta pirang-pirang asar wa ana jeung ari kaula al ana ayeuna uridu eta ngarep-ngarep kaula atabaruka kana kalawan ngalap berkah bi itiani hadisaini kalawan ngadatangkeun dua hadis saripaini anu mulia duanana jalilaini anu agung duanana pal hadisul awal mangka ari hadis anu kahiji jaja eta parantos ngaijajahkeun kaula bihi kana itu hadis al alamat asy-Syaikh Muhammad ti al alamat Syekh Muhammad al Khatib asy-Syamiyu Tsummal Madaniyu Al-Hambaliyu Huwari itu Syekh Muhammad Khatib Utsman bin Abbas nyata teh Utsman bin Abbas bin Utsman al-Masyayikh katampi ti guruna Utsman
muttasilan halna tepung ila Abidar Al-Ghifari ka Abidar Al-Ghifari radhiyallahu an Rasulillahi Abidar katampi ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima dina perkara yarwi anu ngariwayatkeun Kanjeng Nabi kana ma an robihi ti pangerana Kanjeng Nabi aja wajala aja anu maha agung wajala maha agung qala ngadawuh ta'ala maha luhur Allah ta'ala ya ibadi ya ibadi hai pirang-pirang hamba kaula ini sanyana kaula haram tu eta geus ngaharamkeun kaula adul makana perdoliman ala nafsi kana zat kaula paja'al tu maka ngajadikeun kaulahu karanjeun kana itu zalim bainakum di antara ranjeun kabeh muharraman kana diharamkeun pala tadzalamu maka ulah zarolim ranjeun kabeh ya ibadi hai pirang-pirang hamba kaula kulukum arisanya nyana aranjeun kabeh dzallun eta sasar ilaman kajaba jalma hadaitu anu nuduhkeun kaula ku kaitu man pastahdu maka kudu menta bituduh anjeun kabeh nika kaula adikum maka tang tu bakal nuduhkeun kaula karanjeun kabeh ya ibadi hai hamba-hamba kaula kulukum ari sakur-sakur aranjeun kabeh jayun eta anu lapar ilaman kajaba jalma antu anu kada anu mere kadaharan kuring hukaituman pas tatimu maka kudu menta kadaharan aranjeun kabeh nika kau kakuring atim tah bakal mere kuring kum karanjeun kabeh ya ibadi hei hamba kaula kulukum ari saban-saban aranjeun kabeh ari neta anu taranjang ilaman kajaba jalma kasaitu anu geus makean kuring karanjeun kabeh pas taksu maka kudu menta make aranjeun kabeh nika kuring aksu tah maka tangtu makean kuring kum karanjeun kabeh ya ibadi hai pirang-pirang hamba kuring inakum sanyanyana aranjeun kabeh tahtiuna eta migawe kasalahan aranjeun kabeh bilaili dina waktu peuting wa nahari jeung dina waktu beurang wa ana jeung ari kaula agfiru eta maha ngahampura adzunuba kana pirang-pirang dosa aranjeun kabeh jami'an tegasna sakabehna pastaghfiru maka pek marentah hampura aranjeun kabeh nika kuring agfir tah bakal ngahampura kuring lakum karanjeun kabeh ya ibadi hai pirang-pirang abdi kuring an innakum sanyana aranjeun kabeh lang tablugu eta moal nepi aranjeun kabeh zuri kana ngamadaratkeun patadoro maka yen ngamadaratkeun aranjeun kabeh nika kuring walam tablugu jeung moal nepi aranjeun kabeh nafi kana ngamanfaatkeun aranjeun kabeh ka kaula patau maka yen ngamangfaatkeun aranjeun kabeh nika kaula ya ibadihi hamba-hamba kaula lau anna lamun sanyanyana awalukum nupang awal nanti aranjeun kabeh wa akhirakum jeung nupang akhir nanti aranjeun kabeh wa iksakum jeung manusia-manusia di aranjeun kabeh wa jinnakum jeung golongan jin aranjeun kabeh kanu eta aya itu kabehanana ala atko qalbi kana yen netepan tarakwa dina hate-hatena rajulin wahidin dina lalaki anu sahiji mingkum ti satengah ti aranjeun kabeh mazada makan teu nambahan dalika kana itu katakwaanana bimulki syai'in dina kerajaan kaula bimulki dina kerajaan kaula syai'an kana hiji perkara gade oge ya ibadi hai pirang-pirang hamba kaula lau anna lamun sanyana anu pangeulaheulana awalukum ti antara aranjeun kabeh wa akhirakum jeung ti pangpanderina aranjeun kabeh wa ingsakum jeung manusia aranjeun kabeh wa jinakum jeung bangsa jin kabeh kanu eta ya itu kabehanana
ala abjari kana yana tepan panglacut qalbi rajulin wahidin dina hate hiji dina hate lalaki anu sahiji mingkum ti satengah aranjeun kabeh mana koso makan tengurangan zalika itu kalacutanana min mulki tina kerajaan kuring sayan kana hiji perkara oge ya ibadi hai pirang-pirang hamba kaula lau anna lamun sanyanyana lau anna awalukum lamun sanyana anu awal kabeh wa akhirakum jeung anu akhir kabeh wa insakum jeung manusia anjeun kabeh wa jinakum jeung golongan jin kabeh qaum eta ngaradeg kabeh pisoidin dina palataran wahidin anu sahiji pas alutuluy marentaran jeung kabeh nika kuring Pak itu maka bakal mere kuring kula wahidin kasaban-saban sahiji mas'alata kana pamentana itu kul wahid masalah tahu kana pamentana itu kul wahid mana koso maka henteu ngurangan zalika itu kabehanana mimma tina perkara ing disandingan kaula ila kama yan kusu kajaba kaya ngurangan al mikhyatu anu hiji ila kama yan kusu kajaba kaya nguranganana al mihyatu jarum ida udhila di mana-mana diasupkeun itu jarum al bahro kana lautan ya ibadi hei pirang-pirang abdi kaula innama pasti nari perkara hiari itu pirang-pirang hiar itu ma'amalukum pirang-pirang amal aranjeun kabeh siha eta ngitung-ngitung kana amal aranjeun kabeh lakum pikeun aranjeun kabeh suma upikum tuluy bakal nyampurnakeun kaula ka aranjeun kabeh iyaha kana itu amal paman mangkari sing sajal mana wajah dan manggihan itu siman al khairu kana kahadian pal yahmad maka kudu muji itu man Allah ka Gusti Allah wa man jeung ari sing sajal mana wajada anu manggihan itu siman goiro zalika kana salianti amal hade palaya lumana maka ulahnya cade itu siman ila nafsahu kajaba kana awakna itu siman atau kajaba kana dirina itu siman wallahu a'lam mudah-mudahan manfaat kanggo nyimak kanggo nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.